Teuing gen teh ngomong kieu teh teu kabagean gitu. Geus beunghar, ieu sawah lega, kebon lega, udara loba ngan loba diruksak. Tah kembali deui tadi mah. Nyambung nya anu Karek kadua teh. kaduanya kahiji kan juangna juang kemanusiaan. Anu kadua teu nolak program pemerintah oge teu nolak PDAM teu, tapi nolak Wati Citarum. Nah, aya anu diusul sarankeun Situ Cihejo. Situ Cihejo teh sabaraha kilometer teh ti Wandir teh? Teu, Situ Cihejo mah wilayahna masih kena Kecamatan Pacet, masukna Desa Giri Mulya. Eta lamun diomehan rodana teh kurang leuwih jiga Situ Cileunca 7 hektar. Wis, gede lega atunya. Ya, jadi diusulkeun gadinya hiji Citarum moal kadadabah meureunana. Moal kaganggu. Aduh kagadabah euy. Ya, moal kadanggu. Anu kaduana meureunana bakal aya tempat ulin anu anyar. Meureun aya oge pemuda anu gararawe lah lamun aya tempat wisata gitu. Nah, multifungsinya. Area kauntunganana. Anu katiluna ieu tadi oge basa aya tadi ruang rim teh bingung oge soalna anu katilu paguyuban Rahayu teu bisa mutuskeun secara personal meskipun ku ketua. Jadi keputusan itu kudu ngariung heula, kudu kolektif gitu tah. Nah eta nu katiluna. Tah nu kaopat, anu kaopat mah anu tadi meureun nya aya bahasa-bahasa lamun cek bahasa kuring mah tinggal nanya ke diri urangna sorangan, pamerintahan urang atau wakil rakyat atau saha wae nya. Aya jiwa berjuang, aya jiwa berjewang. Lain-lain deui wae. Kela Bisa gilak-gilakna teh. kudu dibarangkeun tah mana nu berjuang, mana nu berjewang. Kan lamun Akhirnya serjaba bakti mereka